Aya naonnya di bumi Tuan Haji Betahana teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, calik. Tuan Haji sim kuring dongkap ka dieu teh kajurung ku Tuan Raka Kang Haji Samsudin. Tawis ngiring bingah wireding nepangkeun jang kusen sareng Mirapiah. Ta ieu artos 5 juta kangge mas kawin, ieu anu sabaki deui artos 7 juta kangge ngiring hajat. Ta ieu aya deui 3 baki kangge Tuan Putra Mirapiah. Sareng aya ieu Mas Inten sabeunyeut tanggal pamalih asup lumayan. Ari sakitu mah lumayan atuh. Kan ari maksud teh ti kulawargi mah nih popohan teuing we. Lagi sore kolot mah geuning ngadukeun kakayaan. Ieu maksud teh. Nya ayeuna meureun ti dieu mah nuturkeun nyai lah. Nuhun acek, nuhun Akang Haji, moga-moga bae sing mulus-mulus kolot masih ngeunah nenjo ngeunah ngadenge. Suhun Haji, ku acek didoakeun semoga laut, haji lembok, panjang mata, jauh balai, berkat rezeki. Irahayu teh pamaksadan teh. Manawi teu kabotan mah urang nyieun payun we tanggal kaping 18. Lagi di dieu acan sayogi sagalana nya saya nama ka ieu geuning naraskeun heula we ka Kiai Bojong anu Bojong teh. Pas raos di nama ke ku abdi dicariokeun ka Kang Haji. Kang Haji, sakumaha kaputusan ti dua pihak keluarga teh akad nikah jeung kusen sareng Mirapiah nyaeta minggu nu bakal datang nyaeta kapinggal 18. Oh, mohon. Punten, lampes, ngidampi dagang noni, aya anu aneh, rupi-rupi bae juragan, aya sinjang Solo, sinjang Jogja, sinjang Pekalongan, aya oge sinjang Tasikmalaya. Oh, jung atuh asup bae ka jero, samperkeun si Nyai, sugan we aya anu di Kabogoh, mohon atuh. Nyai, meni geulis pisan. Salut bi. Nenak naon eta? Ieu teh rupi-rupi bae nenak teh aya sinjang, aya daster. Ieu ieu sinjang nih sae sabarapa ngaosna? Ieu teh pangaosna mah kirang ti 25.000, da mesen lagi 22.500. Beuh meni mahal-mahal teuing. Tiasa teh 15.000. Teh kenging engke emdi rugi atuh. Oh, muhun atuh. Ieu bi nyanggakeun artosna nampi barangna. Sami-sami Neng. Mugia kaanggona sing awet tur barokah. Jeung embi teh ieu teh aya cincin, jigana mun dianggo ku Neng sae katinggalna. Oh, muhun embi meni pastur sae pisan. Sabaraha ngaosna? Saenyana mah embi teh salian ti dagang teh, embi teh ngembandauhan ti Jang Usman ka Neng. Saurna palai wau sareng Neng. Upami Neng keur sawawan sareng anjeunna, mangga ieu cincin ngahaturanna. Da saenyana mah ieu teh cincin teh kagunganana sanes dagangan. Sae Usman teh embi? Neng sok api-api teu wau, eta geuning Ujang Usman teh putrana Juragan Demang. His teu uninga abi mah embi, rupina mah acan kantos ningali, mung ari ngadangu jenenganana mah osok ari ngadangu bae mah. Kumaha nyi, cocok? Saur embi mah geus aduna nu kasep ka nu geulis. Embi lain ku kituna embi. Embi langkung uning ngayen abi sakdak deui bade nikah. Bisa kumahan sepuh-sepuh lamun aya lampah nu goreng. Bongan saha teu ti bareto, da si Abah ge moal buru ngawidian ari nya mah bogoh. Mudah-mudahan di akhirat tepang sukma pada sukma.
Ieu cincin sanes teu ditampi mun abi kasieun ku sepuh abi. Saya nama diwikeun deui ka anjeunna. Mun atuh Nyi, eta mah teu langkung Nyai. Mun Embi mah ngadugikeun amanah hungkul. Mun atuh Nyi, Embi bade teras heula. Hatur nuhun, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha bejana dapti? Sumun jisim aku. Ieu bade ngadugikeun ka bentuk perkawis di walangan ujang teh berhasil malah mandar ieu cincin ujang. Daftaran sampai tidak pernah juga salaki ka ujang desain putrana Haji Samsudin. Cik, ayeuna kumaha petana? Ini kitu so didampi. Emutan abdi mah gampil kurang paling bae awewe dadangkeun. Cik atau alas abdul teh kurang pentak tulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah, si laing teh pangna dilatih ku dewek teh, ek dipentak tulung. Dewek teh resep ka dina PA di pasar teh. Kumaha akalan bae kumaha didinya kan lamun nepikeun ka teu beunang, rasakeun pamales ti dewek. Gampil baik, oke di rumah di kamu dua bantu paling. Dari nama pada dikawinkan kapun kusen, dupi karompok pun Haji Abdul Rauf mah, abdi itu wantus, pakara oke, pas hauk. Geus nya. Geus Pak. Geus nya tamat. Aduh ini. Pangan deh. Ya temen, oh ya temen. Hati di kamari hilang langan kasimpangan. Iya talung ini kanu ini dengan kesebaran meja. Nu aya di kota Kerang ayo rasa sarang majangkeun seni kagungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana akan kita atau setidaknya sarang yang bisa kawitan maka mengawasin sahabat masyarakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kumaha saksi? Siap bisa dikawitan. Tapi sate acana kumaha udah bisa ayo paksaan. Kira-kira joget ayo. Simkuling selaku petugas kantor urusan agama ngawakilan Bapak dimenggaknya kudan biasa dongkap kudan jaya halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jang Kusen nikahkeun Bapak Raanjeun ka putra Mirafi'ah binti Haji Abdul Rauf kalayan mas kawina saperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma khair. Al-Fatihah. Ayo batur sasaran rempuk cukup sauyunan ronjatkan seni kahyangan warisan karuhun urang namun mulai seni Sunda direka para pujangga.
bayar. Budak teh kudu dipatahan. Sida ngarti kana jalan nu bener. Da lampah nu anut kana nyaho. Coba patah mah amal teh nurutkeun ilmu. Tara aya jalma ngahaja ngalampahkeun hiji pagawean anu manehna teu can bisa nyaho. Nyi ah. Dia. Kak, Abah yang membantah dia. Dia. Sok cari singkring. Kia berenjang. Parang leuh teu lah. Nah. Abah teh geus kolot. Beureun ayeuna abah teh ek nitip adi. Nyipi ah. Maksud abah mah hayang nitipkeun ameh nyipi ah teh teu lalawara dina tingkah lakuna. Dina sakeclak ketihna salamar buukna pokona mah kabehanana ulah sok segan lamun ek nyarekan, ulah sok segan lamun ek kumaha ayeuna mah geus tanggung jawab kujang nyaeta sakitu kade di HP abah sakitu. Abah perkawis eta mah ulah jadi mana kuring terek kalangkung palangnya mikanya ka putra estu rek dijieun jimat paripih nepi ka dug ka kubur kuring teu boga niat boga deui pamajikan abah. Jalan teh aya Aum Usman. saha ieu teh? Bah, may bisa saha apan-apal kami ti story di yang pangjung manehna. Ai kami bisa saha geura suku menegarin pakureungit. Ai yang menikat bisa saha? Nya atuh da aku teu terang aya gamparan di dieu. Nah, atuh gamparan kersa calik dinu kieu. Saya tosna gamparan naon pikir saeun? Ai disebut ti kesalahan mah era pokna da mamatak tubuh. Pas harita kami tempo jeung didinya pas jeung manehna ngapanto pikeun ka dahar teunna. Lupang ge asa ngoyak. Geus lah ayeuna mah milu jeung kami. Nya aya kitu mah gamparan teh kasar. Jiga lain budak bupati, jiga lainnya ka abi. Eta mah kudu bari ngawiwirang abi hungkul. Bisa kumahan kolot abi moal ngaku anak ka abi. Dikarapeun maneh lah ari kitu mah atuh. Kumaha aya naon nyai? Adi aja, di imah lima pisan. Jauh pipir jika tapi abah tapi mau kapanggih. Di mana tadi Pia? Nah, nanya teh jigan paparongos kitu, jika sapi kabur nurus tunjung. Mane ti mana tadi ti panyabaan ti mana mentak ngaresahkeun nu di imah. Cenah teu cenah tadi plongnya, Ba. Lah atuh budak di denge teuing. Urang mah tadi kur turun ka cai hungkul. Kitu dah anu boga dosa masuk ieun pucuk ti girang. Nya ada kabi mah nya baso teh nyangan duit. Pia, ada darahnya? Aya naon Kang? Ya nyi, akang teh boga maksud nya urang teh geus rumah tangga. Terus udah boga pibotolan oge ke sapopoe. Kumaha urang lamun pindah bae ka Cileungit. Di ditu aya kopi pura anu lanceuk. Salian ting mababantuan lanceuk urang nyawa oge di ditu teh. Kumaha bade moal? Abi mah ngiring bae we Kang. Oh nya atuh ari kitu mah. Ae. Bah, urang teh aya maksud
urang teh bade ngalih kitu ka Cileungit. Kumaha sayana? Sur Abah? Syukur alhamdulillah atuh ari aya kaayong sorangan mah. Nya meureunan ari kolot mah da moal megar, meureunan mumpung aya kene kolot anu aris dengan modalan. Sok we dialajar heula, leulitikan we heula ulah ka gede-gede. Ku ama di modalan 25.000. Nyi capek? Ya, nyi wayangna jangan ngepek mah kudu ngope. Di mau gitu nyatuan dulu. Oh, ada sia. Kajian pindah ka lembur lah, geus teu kuat anu capek. Heug, tapi akang bere tempo ulah ayeuna-ayeuna. Engke minggu hareup kapalang gawe. Wayahna bae opat poe deui. Tapi abi mah bung milu ka kebon, capek. Nya nyai mah cicing we di ieu mah akang anu digawe mah. Da isuk oge bagian yang duit kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, haturan Kang, sareng saha Kang teh? Sakieu bae, nyai kumaha Bang? Sae Kang, mangga calik Ngalira bae, ka manara Kak? ka kebon. Hanya ka buku akang teh hoyong tepang geus lami teu tepang-tepang. Ngadamel naon teh Kak teh di kebona? Ngalah kopi, Nah, nya itu sareng. ah mah teu betah. Ulah kitu wayahna ada jeung caroge. Masih sareng caroge ge da ai teu betah mah geus betah. Sok ulang raka di kebona. Kosok kadang ngulang, kadang kulep. Ayeuna kumaha kira-kira na kulem moal. Teu tangtos sih. Eta karaos akan teh. Betah pisan. Yo tos puguh da bumi gedong baru resih. Kumaha nya tara eling ka lembur. Beuh Kang teu kinten bae mun geus kaimpi-impikeun. Kumaha di imah abah mah damang? Berkah nyai saraya ti kulon ti wetan daramang. Akan teu ka ujung tempangan heula. Maklum bae da sakali ge sanes bade dagang dengan era pamajikan budaya. Si tinggalian Kang, eta sabaraha gram mah? Mangga nu ieu 2 gram pangaosna 400.000, nu ieu 3 gram pangaosna 500.000. Oh, muhun da saya tos nama abi ge tos teu betah. Calik di bumi teu betah. Indit da si Akang nambungan geuning. Jadi we kumaha ieu teh teu betah? Teu betah pisan. Ari kitu mah langsung nenek saya ini tibatan nyai kalaruksa mentara tuluy mantak rusak kana salira nyai mantak kageringan. Lah atuh ayeuna mah urang iklim minggat we jeung Akang mumpung si Akang balikna lila kene, bae we kumaha oke we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bage api menikat heubeul teuing ira sumping. Tadi tabu genah Jangan menikat lila teuing. da sanesnya ba ieu mah pindah. Menikat tega kami nepikeun ka pindah. Baelah da lain baraya ieu. Nya da maneh mah nu dipikiran teh kudu baraya we puguh da kami ge ari bogo mah henteu. Kami menikat asa Ambon sorangan. Pajarkeun cenah baheula bisa ngalamotan biwir. Geuning ayeuna pabuta balik ku omongan sorangan. Geus lah ayeuna mah kami teu percaya ku omongan manehna. Atuh dari gamparan mah sasauran kieu, sasauran kitu teh aya buktosna.
tinggal lihat tuh abi bukti nepi ka dieu jong. Ya hegatulah syukur ari kitu mah aya buktina mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung saha maneh teh ditu? Sareng misnah bae. Nah, teh jeung akang Lah abina keur minggat akang mah keur di gunung. minggat kumaha? Minggat bae geuning abina lah teu betah pokona mah bae mah sing ditambang ge. Nah, atuh ari teh betah mah lain ngomong ka salaki nya teuing pika melangeun. Bebeja mah da enggeus ngan teu digugu. Wayah kumaha teh ditu? Pas keur mondok kamari di warung pepentasan geuning da lempang bae lah da teu tumbakan geuning. Yuh, anak aing latihan teh kuntat pinanggi jeung sangsara geus ayeuna mah nyatu oge cicing di lemur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah kalau bet. Nuhun. Kieu meureun. Ieu tuang putra nyipi minggat piduduan si Misna. Kumaha nu di jalan teh dia kan mau. Nah kunaon atuh make minggat? Ieu pokona mah teu betah diajak balik teu nurut. Ah eta mah atuh sangsara ku sorangan berarti lain disangsara ku salaki. Dan gitu maksudna makan teu betah lamun kumaha mun teu betah manehna gitu. Jabana ge kae kan meureun lamun kageuringan kumaha susah diurang susah di kabehan. Nyakeun bae piah. Keun urang ala isuk si kusena urang sina balik deui ka dieu. Yap ayeuna mah urang ka ditu we ka ama urang ngadagoana urang di ditu ngadagoan salakina. Sawengi ieu mah Kang lada permios, sina di dieu bae, kuring sareng dulur-dulur sarono. Nyakeun bae atuh ari teuting ayeuna mah ngan teuting isuk mah wayahna we kudu ka ditu deui. Mangga ku kuring isuk dianterkeun. Nya. Kamana ya Gusti ditungguan tadi trek aya wae si piah teh. Tawa teu dibikeun ku indungna nya jeung bapana. Lah kajeun teuing teu dibikeun ogenan lah, mangsa bodoh rarudet kalah-kalah ditutungguan teh tadi ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ira yang datang. Namanya jauh pisan, Bah. Selamat. Alhamdulillah, Bah. Aya berkah. Syukur atuh Abah teh kamari mareuwas. Si Piah datang. Pawewean. Kumaha mun ayeuna naon? Semun, Bah, sim kuring oge reuwas. Menawi buru-buru dongkap ka dieu teh henteu nyangka pun bojo nepi ka boga pikiran kitu. Kalah ngarobah manah sepuh ngamiwirang salaki. Nya atuh ari kitu kasalahanna mah sok dileunteurkeun ka awewe, ari ka hayang emak lain kitu. Ari jeung pamajikan mah kudu silih anter dan nyipi teh lain barang kabeuli, kapan geus ngomong teu betah ngajak balik naha lain dituturkeun da moal hade jelema kudu nepi ka kagegeringan mah. Semun emak eta oge lain abi nuturkeun ngan kudu aya tempo bae heula. Wah, kadang dora aing nuhutkeun soteh ayeuna kudu minta diberesan bae. Ke naon tadi beresan naon salah akang kapan ngajak pindah ku akang arek dituturkeun. Teu aya dosana naon ngan kami bae geus teu suka. Nah, atuh teu suka aing dipaksa. Dipaksa wanaman moal ngan kudu bener jalma kudu kaharti sababna ari teu jalanan geus maksud awewe bijil timah kari-kari ayeuna minta diserahkeun. Wah, kajen teuing masing dikungkung teu diawur dilancang teu diparaban. Nuturkeun deui teu moal kumaha itu suka. Nya aku madinya we ari kitu mah. Nya ari kitu mah kumaha pikeun maneh lah. Ulang mau kolot bisi goreng kolot pada kolot. Semun ama sim kuring parantos saya pikir emut-emut asa kaci dan nyepi ka kuring minta dipigatkeun ge kuring asa dipopokan lainna beungeut. Bener Jang, jadi lalaki mah ulah eleh ku awewe, ngatak dia hakeun, boga ieu awewe mah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mangga jang sok kalebat. Cok cari jang. Aya kudu naon teh asana luas itu. Oh kieu nya Kang. Abi ka dieu dipiwarang ku Om Usman. Nuhun. Yen Nyi Rapiah tos teu diurus ku Jang Kusen. Tah pami putra bapak teu masihkeun talakna. Ku Om Usman bade digaleuh talakna. Kusen. Ieu aya piwarangan Om Usman. Cenah si Rapiah arek minta talak ti maneh. Amun eta talak teu dibeukeun ku maneh, ku Om Usman eta talak ek digaleuh. Amun nya maneh anak kuring, sok eta serahkeun awewe pamajikan maneh ayeuna keneh. Jeung eta talak teu kudu dibeuli. Mana ya abah kuku lutuk. Yuh akang. Ya sumangga nya canak montong dibeli da lain purah jual beli awewe. Mata teh dibikeun soteh nungkuan dipenta. Oh. Ari kitu mah moal aya gandar kakaitan deui. Moal. Oh, mohon syukur ari kitu mah. Cuk, sim kuring moal kapalang jahat. Nya sim kuring oge dan geus teu aku ku bapak. Nya ayeuna sim kuring ek moal duit tina peti beusi moal loba-loba da saeutik keur samodaleun hungkul. Ulah kitu Ujang keur mah Ujang teh geus ngaruksak banda kolot cing sing nyaah kanu jadi kolot teh paparieun aceuk geus randa cik atuh Ujang mah sing nyaah kanu jadi kolot teh sing kabagian kanu jadi dulur-dulur Jang. Ade aceuk, harta benda bapak teh loba. Urang mah menghakan beda ayeuna hungkul sakali geus modal hungkul. Tidinya si Kusen tuntung nama bawa segala tina harta banda komo lo dijereput timah. Sama tadi si Kusen tadi awalnya mah geus bener-bener ngabaruakeun kadieu teh nyanda duit dina jero sakana dirina utama ke usaha tina dagang ngaheureuikeun loba anak. Si Kusen, wah diantep lila-lila. Engke mah bisi marakayangan ka dulur-dulur kabeh mauan harta banda. Ye ayeuna mah duit anu di PHP-keun ka ama, kop jalankeun. Ama mah teu pipilueun, mangga nyanggakeun ka Toyib. Nah, jadi ka urang mangga, pokok urang mah inget bae.